Bengih deui jeung Mimi dina carita Sunda Serem Jumat Wage. Tong ngadengikeun carita ieu sosoranganan. Bisi aya nu maturan. Jeung kade tong poho like jeung subscribe na. Nih, maraneh nyaho oke di mana aya carita nu alanyar. Ieu carita teh datangna ti Incu Nini anu ngaranna Ujang Agus. Cenah mah manehanana teh pernah ningali lauk anu gede anu sok disebut si kohkol nu ayana teh di situ gede. Jeung nganaan mitos lamun moal kabogoh ka situ gede teh cenah mah osok putus. Bakal kanyahoan dina tungtung carita ieu. Nah bener atawa henteu? Sok diradengikeun nya caritana. Brung. Ngaran kuring Agus. Kuring di dieu rek nyaritakeun hiji pangalaman anu matak pikasieun keur diri kuring. Kajadian ieu teh geus aya kana sababaraha taun ka tukangna. Malahan mah geus aya kana puluhan tahun ka tukangna. Basa harita kuring masih keneh digawe di pabrik sabun Palem nu aya di Padayungan. Harita kuring teh geus boga kabogoh anu ngaranna teh Pina. Manehanana orang Cideung Balong nu aya di Jalan Hajet. Biasa unggal malam minggu kuring osok ulin ka imahna nya disebut apel teh. Jaba poe Sabtuna kuring teh geus bayaran. Asa reug-reug we lamun apel teh. Da posisina keur nyekel duit. Lamun jalan-jalan ka Jogja atau ka Samudra teh da deukeut dirinya mah, atawa ka Masjid Agung nongkrong di
jalan hajet deket ti Cideung Balong mah tinggal lempeng nya kuring ge mun jalan-jalan teh tinggal lempang we hayang jalan-jalan ka dinya mah ngan meureun harita bosen meureun terus we kabogoh kuring teh hayang ngajak ulin ka mana kitu. Bosannya jalan-jalan teh kahajat deui amun isuk-isuk kadadaha deui kumaha tuh lamun sekali-kali mah urang ka Situ Gede lah besok ieu na pagi-pagi ti dieuna angkatna jadi kan masih kene tiis kene seger kene hawana teu panas kumaha. Hayu wae. Besok berarti jam 7:30 menya. Angkatna. Harita si Pina ngajak ulin ka kuring. Hayangna teh ulin ka Situ Gede. Nya ku kuring ge harita teh dihayukeun ngan asa aya kabeungbeuratan dina hate kuring teh soalna kuring pernah ngadenge aya mitos lamun mau kabogoh ka Situ Gede osok putus cenah tapi kuring harita rada percaya teu percaya keun we lah eta mah mitos ceuk kuring teh nu akhirna kuring nya tujuan singkat carita kuring isukna indit ulin arulin ka Situ Gede nya harita teh kuring teh ini teh isuk-isuk jam 7:30 da meh henteu panas teuing caritana kuring oge geus tepi ka tempat wisata Situ Gede nya kuring malahan mah di ditu teh kuring teh sarapan heula ngabubur heula terus jalan-jalan muteran muter ka ditu muter ka dieu ku sabab poe Minggu harita teh masingnya ge isu keneh tapi geus lumayan rame pengunjung. Asa hayang putar-putar ka itu ka dieu barasan urang naik rakit ya tina mada asa can pernah naik rakit teh hayang ngajaran ya yuk Hayu hari Pina hayang naik rakit mah tuh orang teruskeun sabaraha nya nyawa rakit semangat tuh Mang rakit sewa rakit sabaraha Mang Pada rakit sok murah 5.000 sajam mun di supiran ku emang jadi 8.000 Mang ku abi emang da tos bisa ieu Mang oh nyatu hari kitu mah ngan adenya omat tong sompral nya
kayak mengisi tengah atau kerarakitan atau ngomong-ngomong anu sompral beje kade si ayana naon. Oh, mohon mah. Singkatna carita harita kuring terus majukeun eta rakit. Duaan jeung si Pina kabogoh kuring maju muru ka tengah-tengah. Jeung deui harga sakitu teh baheula mah nya lumayan we asa mahal. Lamun kisaran ayeuna mah harga sakitu teh meureun kana 50 ribuan. Sanggeus tepi ka tengah situ nya kuring oge ngeureunkeun rakit anu ditumpakan ku kuring duaan. Terus kuring teh diuk rerendengan jeung kabogoh kuring bari ngobrol kaditu ka dieu dibarengan jeung Ocon. Mani rarasaan teh dunia teh asa nu duaan we keur kitu mah. Karasana teh mani asa bagja pisan. Sabot keur kitu si Pina nanya ka kuring, emang benar gitu aya lauk si kokol teh jeung si layung. Ya abi tidak pernah ngadenge ngeunaan carita eta teh. Parasara sayang ningalinya Ari Pina kan tengeng sompral saur si Mangge nyarios teh. Istighfar absi kita ayana naon. Nuhun hilap. Nah, Pina jadi sompral. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sabot keur ngobrol jeung kabogoh kuring kuplek bari dibarengan jeung Ocon. Naha tekung silila rieg si rakit teh asa ngarieg siga aya nu nubruk kana rakit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Naonnya eta? Meh bareng harita kuring duaan nyebut istighfar. Sabot keur kitu burial cai teh ngoburial ti hanapeun situ teh beurijeu siga keluar getak. Jadi si cai situ teh kacirina teh jadi hideung bari eujeu si rakit oge oyak-oyagan teu eureun oyak-oyagan si rakit teh. Kuring duaan harita nyarpengan kana tiang saung aya dina rakit. Si cai mani teu eureun burialna meh sabudeureun parahu katinggalina ku kuring. Bari eujeu ditambah langit mani asa poek ceudem siga rek hujan. Katambah deui aya kabut jeung angin mani asa ngagelepug.
gimana? Tenang we tenang, bener para pelaku tadi ya. Sabot keur ningali cai burgalan, kuring duaan sakolepatan ningali makhluk anu ngaliwat dina jero cai. Makhluk eta teh kacirina teh warnana teh hideung meles jeung herang, mani gede pisan siga lauk hiu. Tekung si lila makhluk eta nemongan deui, mani kaciri pisan jelas ku kuring matana anu gede pisan, semu mencerong ka kuring. Anu saterusna ngarelep deui kana jero cai, bari jeung dibarengan ku cai anu ngaburial ti dasar situ. Didinya kuring duaan terus babacaan nyambat ka Gusti supaya menta disalametkeun tina kajadian eta. Jeung sabot kuring ulah kilik nempoan sugan aya parahuan nu ngaliwat di pelebah pulau. Kuring nempo saurang lalaki setengah baya make baju serba bodas keur ngajanteng bari mencrong melong ka pelebah kuring. Kacirina teh siga make pakaian para ulama. Tekung si lila eta lalaki setengah baya teh anu make baju serba bodas teh ini tinggalkeun eta patempatan. Kan aya keanehan keur diri kuring sabab katingalina eta lalaki setengah baya teh initna teh siga anu ngalayang. Jeung deui kacirina eta lalaki setengah baya teh siga anu ngiles ngaleungit tina pelebah anu aya kabut. Sabot kuring keur panik ngararasakeun kasieun. Hawar-hawar kadenge aya anu nyalukan kuring ti pelebah sisi situ. Ah, rakit tostosna tos seep tos sajam. Pas kuring ngalieu ka sisieun situ nyawe si mang anu boga rakit keur ngupae ka kuring. Plong teh harita kuring duaan mani asa ngemplong. Soalna anu tadi teu katingalina naon da katutup ku kabut. Ayeuna mah remeng-remeng si jelema teh anu aya di sisi situ kacariri deui, ditambah langit oge jadi cerah deui. Ejeung si cai situ teh nu tadina hideung jadi siga nu herang deui ayeuna mah. Teu talangke harita kuring langsung majukeun rakit muru ka sisi situ.
Sanges tepi sisi kuring ge harita langsung mayar sewa rakit kasih Mang. Terus kuring teh nyaritakeun kejadian anu tadi di alaman ku kuring teh. Tapi ari cek si Mang nama cenah katingalina siga nu eueuh nanaon jeung deui langit oge henteu jadi poek katingalina ku si Mang mah. Terus deui katingalina ku si Mang mah kuring teh nya arocon we hareureuy duaan bade jeung katingalinya emang osok sakali-kali nyakal kana tihang cenah cek si Mang tukang rakit teh. Tapi kacirina siga nu eueuh nanaon. Tah gitu nengnya mata saur mangge tadi teng sompral nyarios teh. Anu saterusna kuring duaan terus baralik jeung keanehan teh henteu cukup di situ gede wae. Aya keanehan anu sejen ti saprak balik ulin ti situ gede nyaeta naha si Pina kabogoh kuring. Jadi asa beda saenggeus balik ulin ti situ gede teh. Ayeuna mah sikepna jadi tiis ka kuring teh. Kadang hayang papanggih oge mani asa hese. Nu akhirna hiji waktu manehanana datang ka kuring teu gugur teu angin ujug-ujug mutuskeun kuring bari ejeung eueuh masalah nanaon. Harita kuring ngan saukur bisa narimakeun kana kaputusan manehanana. Tapi kuring teu ngarasa kapok. Pernah ngalaman kejadian sarupa kitu teh. Teu pernah kaalaman deui lamun rakitan di situ gede kawenehan ningali lauk anu disebut si kokol. Ngan harita we sakali-kalina jeung deui lamun kuring moal kabogoh nu akhirna putus nya meureun eta mah lain jodona we meureun. Sakitu nah caritana anu pernah dialaman ku Jang Agus teh anu pernah mangihan lauk si kokol di situ gede. Jeung deui ngeunaan mitos lamun moal kabogoh ka situ gede teh osok putus. Halaman pisan wincun ini nu ieu bener we cenah putus manehanana teh tanpa aya sabab musabab sakitu nya. Tong poho like jeung subscribe na.